urang nyaritakeun popoek bae ternyata cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kenging ti Kangjeng Nabi horeng zulmah teh aya 5 poek teh aya 5 macam haju bisa dicaangan make lampu-lampuna 5 poek nomor kahiji hubud dunya teh poek teh mun teh di lampuan teh dicaangan abras-abrasan jelema nu mantak main judi hubud dunya haju teu boga cacaang atuh nyasab jelema nu mantak maling lantaran hubud dunya lamun teu dicaangan atuh terus we ti mimiti maling sendal jepit maling sendal kulit kabelah ditu nu memaling kulit naon bae maling hubud dunya nu mantak pemerintah korupsi teh hubud dunya nu mantak jelema daek ngabunuh teh hubud dunya abras-abrasan lamun teu dicaangan nu mantak aya caangna wasiraju lahu at-taqwa lampuna jang nyaangan hubud dunya adalah sieun ka Allah sakitu bae sieun ka Allah teh lampu urang dagang hubud dunya ngaranna lamun urang dagang na hubud dunya nimbangna ge nimbangna mun meuli ditambahan mun ngajual dikurangan eta di Lampung eta mah haji kosi KTP-na orang pondok atuh lamun dagang karung diopros bae Masya Allah karim eta hubud dunya teh geus kitu geus acak-acakan we pokona mah dek digawena nyogok keur digawena loba korupsi eta hubud dunya Masya Allah poek teh kos kitu teh poek we hubud dunya mah termasuk dunia awewe lamun aya lalaki geus resep ka awewe atuh poekna kali poek teh geus poek jasa tah mah atuh aya aturan buruan dijual pakai kawin buruan imah lah aya sabaraha meter mah kulantaran urang Karawang ngiceupan dijual eta pan ngaranna poek eta dogos kitu pamajikan nu kolotna mah nu di itu biasa tadi tanya-tanya poek teu kadeuleu pamajikan teh asa kadal we meureun nya inu kadeuleu itu eta hubud dunya teh kos kitu teh nah ieu lampuna sieun ka Allah lamun geus sieun ka Allah dunya mah dunya bae tapi moal daek maling dagang mah dagang bae tapi moal daek ngabohong digawe mah digawe bae moal korupsi dan selanjutnya jadi berarti lampuna takwa teh sieun ka Allah namun urang geus boga sieun ka Allah selesai hirup geus dibat we pokona hayang supaya sieun ka Allah tanu hese ge hayang supaya sieun ka Allah teh hese jasa tah teu daek sieun bae ka Allah ya urang lamun sieun ka Allah mah pantar kieu mah moal baekeun boga HP ya HP mah itu mah pan kikiran we kadang-kadang seuri sorangan ih aki-aki seserian sorangan tolol teh coba nama tolol bin goblok sebenarnya mah seserian sorangan nu edan tah mah eta ngaranna sieun ka Allah hayu coba hanya ngabohong napan pugu keur di makula ya nu nelpon nya iya di jalan cekna sakedeung deui goblok sia diem hayu eta karana kos kitu teh teu sieun ka Allah Masya Allah karim tah hayang supaya sieun ka Allah komo geus kolot kumaha tah carana abeh mun dagang make aturan syariat jasieun ka Allah mun urang digawe di pemerintahan moal korupsi jasieun ka Allah mun urang di pabrik sarua bae moal korupsi jasieun ka Allah urang kuli sesuai jeung aturan kuli urang tani sesuai jeung aturan tani urang jadi kiai ge teu ngajualan ayat
kan ieu teh lobana mah ngajualan ayat tapi ka dituna atuh karana ge ngajualan ayat nu halal jadi haram nu haram jadi halal eta kiai lain di dieu mah pusatna ya Allah ya Rabb lamun urang baheula ngadenge seluruh kiai sadunya ngaharamkeun jual beli anu dua akad berbeda harga kredit ngaranna wabeh ngaharamkeun kok kuari mawanin kiai teh ngahalalkeun eta berarti kan jual ayat lamun baheula urang ngadenge sia ada sia ulah sok nyokot duit bank anakan sia bahaya sia haram teteh menya ai onta teu anakan ai bebek teu anakan ai duit di bank anakan aya ge onta nu anakan mah bebek nu anakan mah emas ya tak anakan iku daon aju kuari duit di bank anakan baheula mah sepakat kabeh harap kuari kiai nang tangan ku jadi berubah sih baheula mah pemimpin teh teu meunang awewe mah ulah sepakat kabeh haram moal aya baheula mah nu ngahalalkeun kiai adapun jadi jeung teu jadi lain urusan ngan ngahalalkeun mah moal aya ayeuna kiai nang tangan teu meunang sote imam salat cenah ge aya imam nagara mah teu tenan hayu deuk kumaha tah ieu ngaranna kiai jual ayat ieu tuh kiai mah hayuna bisa istighfar tolol sia nah kan jauh diterima jauh teh istighfarna tak ieu takwa sieun ka Allah teh hese jasa Masya Allah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta kumaha tah hayang sieun ka Allah kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna af'alna jeung asma urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Allah kudu nganyahokeun asma Allah ke bakal kaharti tina af'al asma jeung sifat kana zat Allah pendidikan kos kitu teh moal aya di sakolaan moal aya lain ngaleutikeun ka sakola jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya geus lamun ti leutik sakola bae moal wauh ka Allah kabelah dituna teh sieun ka Allah ana teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren santri-santri tah nyana geus wauhan ka Allah santri atuh wauhnya mah sebab nu diajina ge atuh bab Allah malulu mentek moal daekeun maling santri mah leutik mah kagok cek kene moal daekeun tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik kene supaya engkena ngerenyed sieun ka Allah lamun ti leutik dan teu dididik model kos kitu atuh eta dimimiti faud terus TK naik terus asad asam up naik terus TK SMA kuliah teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna nu wajib jeung mustahilna tah iwalti di pondok pesantren mentek aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa bahkan sakecamatan ku saurang nu mondok sakecamatan jadi tiis iuh ku saurang doang oh alhamdulillah di mana emang sia mondok ya Allah ya takwa tah kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina jol bae aya santri ka dieu ngadengekeun
barang ngadengkeun sapoe 2 poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu mere dahar lapar ceknya hari ieu mah dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeulean ceknya remeng-remeng di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit ndek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah ndek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti dek maling mah haji santri ya cerita santri geus terdorong ku lapar teu kuat keluarnya nanti masjid naik ke luhur genteng barang dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di deuleu deui eueuh pindah deui pasuka 3 aya tah diturub saji bangun ieu mah kadaharan jagana turun nya ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun masya Allah hararangeut daging aya kemudian tu lauk aya kemudian terong aya terong bantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeun nya na inget masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol dek rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman tiba-tiba setengah genap nyana kekeleyengan pingsan bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol geus can puguh ya datang ka isuk atuh seumur mah ditebakna ku atuh nya almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal nah eta si santri teh ngahulang menyaing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji keluar ti masjid mana nu mejeuna ye sendal kulit mantep ya tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nontak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah nanti moal lah mentek asal ka masjid korban sendal hiji asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh si ieu deui bae tah teu jadi nyana tutupkeun deui turun saji keluar ka masjid deui kieu bae masyaallah jadinya ninggalkeun maksiat bentuk maling padahal dalam keadaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu ditanya ku guruna ceng amane bangunan leuleuseun awat kade tiuk di dieu orang mana orang anu geus kawin tanjan ih cak hatena aing hayang dahar tanya kawin jauh amat sih kiai atuh encan cekeun encan teh emang teu hayang apa can laku kumaha mama bae lah disebut teu laku jaya beungetan kula itu beungeut mah beungeut bae ngan lamun dibawa ka solear 12 lazim ieu mah ngan buntutan doang ceng sia bener can kawin encan nah ieu mah kieu kadeuleuna kumaha jang geus pantes kawin daek teu kawin atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek jeung kula mah normal bari nyekelan beuteung we nya aing sebenarnya lapar cenah kudaon ditanya kawin emang awewe na mana cek cenah ieu
lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awena panggil awena pakai cadar teu kadeuleu punyana deuleu bae si cadar sakeuna nipun teh ieu besi ieu lain karena Allah make cadarna barang dibuka orang irung ka mana bibir ka mana besi kitu doang. Ai bagus bae make cadar tuh. Inget gak Habib Lutfi bae aya awewe tiluan gak Habib Lutfi make cadar. Dicarekan gua Habib Lutfi lain dicarekan naonna maksudna ari beungeut di cadaran tapi ternyata ai ulin ka pantai. Ulin ka pasar, ka mall. Atuh maning nyadaran hate di cadaran. Sanajan beungeut teu make cadar tapi mun diajak ka pantai embung mending eta. Mun diajak ke mall, kunaon sia embung? Atuh teu boga duit aing ka mall. Tah hebat awewe nu kitu. Daripada make cadar diajak ka mamana, wow malah ngajakan ka salakina, Kak. Sekali-sekali kita ke pantai. Cek salakina tuh di Palu ge tsunami. Ya, ulah sieun ka tsunami. Mah ya waktu-waktu udah tsunami mah. Tepan awewe blon eta kos gitu. Hebat memakai cadaran itu tapi ditanya kurang diajak neng kurang ke pantai ulah Kak pantai mah paranti maksiat wah hebat neng kurang belanja ke mall lah cukup di dijabaya dihareupeun imah teu kudu ka mall-mall mahal Kak bener ge urang boga duit mah pake ngabangun majelis Kak udah sok dihambur-hambur ka duit mah urang mah make baju nu 50.000 bae udah sok baju 500 juta kitu dan naonan Kang geus ku di mall-mall tiis takan hate ngeunaheun tuh sia bang semua aya bae suuzon karasa kumpa majikan nyana meureunnya ya Allah tiis kana hatena ya Allah ya Rabbi Kak, ai kakak ieu bangona puyangan amat geura pu kakak keur ngabangun pondok ya Ju. Atuh pan kurang duit da kakak-kakak teh gadoan can ka polester. Masyaallah ai kakak kos boga pamajikan saha bae. Ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual. Ieu tah jual tah Kak tah. Ieu mah dipamerkeun di dieu lain pameran jang sasae. Ieu mah keur salagi teu butuh. Ayo butuh mah ayo jualan jang naon kula make ieu ayo pondok teu anggeus. Ayo teh jualan geus kabeh ke gantian. Ngeunaheun gadengeunna tah urang boga pemajikan kos kitu. Ieu mah pondok teu anggeus bat. Haju duit teu boga, ai praktek tah prak. Urang ngomongan pemajikan, "Ongkorong jual bae heula." Can puguh. Kabayar. Guys, ini maning pepegatan. Asana galedeg sing cileger. Tah. Icak mama teh cak mama. Neng ka dieu, datang. Ieu masalah. Dek nanya bae neng. Ieu daekeun teu ka lalaki. Itu insyaallah abdi mandek nurut bae. Cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da ta ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah cek insyaallah dek ulah cek teh geus haju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jaya mah nu ku aing deuk dipaling teh cek aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelemana Masya Allah nyana gedeg-degan we hadena aing teh jadi maling cek yang aduh asup ka dieu nyana luak liak geus teu salah cek nya turup sajeun ku aing diangkat ke ieu cek gini iya bener ya pas
tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu tepati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tata dina makan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqa Allah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairan minu nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi seubeuh tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kanyan imahna tuh tinggal ngesian nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Sok lagi urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk ayo guys datang ke jalan moal-moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha sih keindahan lebih duaan sabaraha sih kenikmatan ngadengekeun musik gas aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bae jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah. Tanya sih kunaon eta mun nonton orkes mun nonton biduan sieun aing mah ka Allah bu aing mah kekarek ngadenge sia ngomong kos gitu teu loba omong tanya ka Haji Pendik mah emang kunaon teu nonton orkes aing teu boga duit tolol boga duit bae ingin nonton lain deui tah kos kitu mah lain deui tah mah na ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala ittaqa Allah sieun ka Allah ta eta teh jadi cacang bahkan bakal dibere leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere. Nah hubud dunya boy lampu nu nyaanganana sieun ka Allah. Masya Allah kan. Nomor kaduana zambu dosa eta poek ulang lamun berdosa poek cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah. Ih lamun urang maksiat jeung eueuh nu sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya nu jelasna urang mah baena-baena. Nah ieu teh urang berdosa pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah. Lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajen teuing nyundul dosa ka langit nyundul iman nyundul atuh dosa-dosa kakarak sakengkeongan mah teh dianggap ieu mah nyundul ka langit tapi urang tobat ka Allah haju ditarima selesai. Masya Allah kan geus lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah nya astagfirullahalazim wa atubu ilaih eta cacaang tah asa ulang maca eta bray astagfirullahalazim wa atubu ilaih bray astagfirullahalazim wa atubu ilaih bray ulah kurang sampai sabeting 70 kali 70 kali teh ulah kurang bagi 5 waktu berarti 70 bagi 5 sabarang aja 350. Ya Allah ieu kumaha ieu mah Gusti masa 70 dibagi 5 350 heran aing mah ngaloba painganan dagangna bangkrut atuh ieu hitunganana Masya Allah eta 70 bagi eta keur minimal astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi istighfaran ku urang tujukeun ka hiji-hijina anggota urang mata astagfirullahalazim Gusti mata abdi ti mimiti beuntak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ye urang nu sarete tah
merenanan ieu mata teh loba jasa dedeuleun pake neuleuh nu dilarang ku Gusti. Sibaran kurang memesare astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kitu kene ceuli ya Allah ya Rabb Gusti ti mimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk lohor asar datang ka ayeuna loba merenanan ieu nu ku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti. Irung, sungut, leungeun dan sebagainya istighfaran. Urang memeh sare teh beusi teu hudang deui. Beusi teu hudang di loba jasa anu salakina blek sare. Ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge. Dihudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh. Maot berarti oyang kabeh. Oyang tah eta kan kos kitu tah. Mantak urang loba inget ka Gusti Allah istighfar. Nomor katiluna poek teh al-qabru kuburan teh poek. Kuburan teh poek teu kumaha poek batuh. Bayangkeun ngan sakadar jang awak doa aju make tatabang. Ya Allah ya Rabb. Anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang. Dipoles banget. 2 jam di hareupeun kaca ge kikian. Miti dibersihan, aju dipoles, aju dihideungan, aju beureum, aju koneng keluar kos barong. Menangnya saya capek, jadi kebanggaan. Isuk pageto, asup ke kuburan, bukakeun, tempelkeun kana taneuh. Cenah ieu mah jenderal, jenderal tinggal jenderal. Cenah ieu mah kapten tinggal kapten. Cenah ieu presiden tinggal presiden. Tempelkeun. Cenah ieu mah kiai, komo kiai. Bebeskeun habak. Tempelkeun. Cenah ieu mah pedagang karung. Nah, pedagang karung mah maningan ge. Maningan memeh ku malaikat ku urang gedrug-gedrugeun gitu. Tempelkeun banget. Masya Allah karim. Tesaha tatabanan tek korlak. Ya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang. Renungkeun ku urang bakal jasa urang. Ku ari mah urang ngahadiran nu nguburkeun teh batur. Ngahadiran batur deui. Tahlil batur deui. Ila ruhi anu. Satu saat ila ruhi Haji Sufendi. Coba teu kajet ku kumaha bakal. Hayu. Renungkeun ku urang bakal urang. Dek teu kumaha poekna atuh. Jasa pira jero kubur. Mantak ceuk Sidina Abu Bakar Siddiq. Nomor katilu poek teh al-qabru. Kubur. Beres. Talqin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Talqin deh, talqin. Mait kan yang harap ngulon nu talqinna yang harap ngetan, nu mantak yang harap ngetan kan mapatahan abe pahareup-hareup. Secara aklina abeh pahareup-hareup nyana yang hareup ngulon urang disirah denganna berarti ngarep ngetan beres mapatahan doa ai doa mah urang sarua nyarep ngulon sebab Baitullah na aya di kulon abdolna tah kos kitu besi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nya hareup ngetan maitna ngulon kan keur mapatahan tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng ari masyarakat anu penghadir nangtu seperti eta lah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakeun talqin sakumaha tadi hayyun daimul la yamutu biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi, oh pae aing pae aing oh bentar jekal tadi tataba orang bakal seperti itu. Ya Haji Sufendi ya dah kan kieu oh kadenge tah urang di jero kubur nulalkeun di luhur kadenge urang mah ayana di alam mulki jana di alam barzah kadenge maha kawasa Allah mun pada urang hirup bahkan teu kadenge tapi lantaran beda alam arwah kadenge mun teu percaya pae ge ya Allah ya ya Haji Sufendi uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Langsung hudang cik Imam Subki udah memperhatikan wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ana fi atbaqi thara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yuribak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Wa idza salaka man rabbuka wa man nabiyuka dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin. Masya Allah poek kuburan ieu mah nyaritakeun poek pasti poek kajen kukumaha dek di mana-mana menang cacaang atuh. Tapi horenganan aya bakal nunya angan ate wasrajulahu bila ilaha illallah. Lampuna nunya angan karena poek kuburan dengan membaca la ilaha illallah. Takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu teka kaburu amat bari lempang lah dari lempang guys dari Inggris assalamualaikum nah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia ngan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna geus aing mah nurut ka kiai caang ngan metetet gitu mun cara lampu mah lampu nomor sabaraha kan sabaraha watt mah Haji 5 watt abon teh Haji bakal 5 watt atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bae ge bangun teu kuateun jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelap beranteh capek nuka kantor nuka pasar nuka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap jana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare orang kuda mandi wudu tahajud batur kere orang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta makanya angan kuburan ya itu buka kaisin bolon ada tahajud tante tahajud jangan kuburan Masya Allah eta teh saat-saat batur tengah peting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud kagebrai caang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh wah loba jasa loba babaturan rame alamatan mall ditanya kurang ke iya saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh Masya Allah iya nu iya ih kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi nu iya kasep amat kula haji nu iya abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh
Iya masalah main serang amat abdi tahajud cek teh tanunya angan ayeuna teh abdi tahajud iya abdi duha ya Allah ayo iya abdi jariyah karumpul kabeh mengelilingi urang pas aja pede Aisyah jore amat iya pan kula anu dagang ngabohong teh jadi kula awas ya iya bapak ngonapan serem amat atupan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu ya otomatis pan kerjasama jeung satpam ulah kaganggu sia ulah kasinggung maksudna tuh kitu mah kitu bae lana eta jadi batur di jero ya Allah ya Rabbi geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum geus boga babaturana bauna luar biasa ya Allah ya Rabbi komo kiai nu ngajual belikeun ayat malah geus cilaka luar biasa bakal babaturan anak kos karar itu di jero cak aja pengen depan unu kasepan nanti ya man cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing salat lagi hayang kalem ku tetangga sih mah tuh ya Allah ya Rabbi terjadi kararasep teh Masya Allah bahkan aya nu geus kieu bae tah eta naon eta pamonggol jangan tuh jangan bongol sia kieu amal ya Allah ya Rabbi renungkeun ku urang-urang bakal maot sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang bagus kadele bagus nah karasa ku urang nikmatna di jero kubur jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim ieu di jero kubur geus kapanggih urang Masya Allah karim mantap Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka tuh dia tanya cek malaikat man rabbuka sambarangan cek Imam Sibaweh ih cek malaikat ini kakarak mangi jelema ditanya kos tanya tilu kali awas yang untuk bisa jawab man rabbuka dia man kalimah naon man jipan malaikat bantu mondok atuh bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah bantu mondok geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah datang deui malaikat nanya deui sia henteu aman coba eta Masya Allah karim kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh tersambarangan coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka man kalimah naon sih ya goblok tuh tanya ke aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun jada ge ulah saman mana nya nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana tah iya jadi malaikat ya tuh gempeur ih ka Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah cek malaikat isi tanya tah ulah aing sieun kulantaran tugas PBJ heula pan malaikat ge mun kana Umar punten naon kulantaran kula mah tugas ieu ditananya rek tanya aing waduh serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirup dage aya jelema salat teh cepet jasa Allahu Akbar didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana poare ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei ai sia salat kos kitu ai pepentahan loba jasa teu izin sia galak si Umar mah komo mun Haji Pendi mah misalna kapanggih Gusti Umar ditajong geus lain kieu-kieu deui lain ditajong galak si Umar masyaallah masa hirupna Al-Faruq bainal haq wal batil boro-boro deuleu munkarat
lalu sholat itidalan diperhatikan baik Gusti Umar itu budak sholat mah sekalian kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sidina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaat loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia ka jeung kumaha ge nya ge hampir dipecat teh dua tah eta takos kitu tah jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun encan loba digawe salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh dibere 100 rakaat teh aing masa mur hirup cek dina moal 20 osok 20 loba teh 10 ya Allah ya mah kuburan poek asana ieu mah kuburan poek ieu mah aduh dua ge hampir hiji dua ge lah urang geus loba tahajud cakuran sajuz dua juz mah tah maca sholawat tawa zikir kakarak Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta dan kulantaran dititah besi pajar adigu teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba papeta moal loba-loba pamenta sakieu bae naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabahkeun pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atau 2-3 supaya aya sekusi loba amat tah kitu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abeh tentrem ibadah ka Gusti titik beres ieu mah aya salat 2 rakaat aya menta doa geus kaluhur deui kahandap deui can geusan keneh bae sesugan teh geus naik deui ka luhur Masya Allah isi menta puara amat hizib nasor di bawah hizib nasor turun deui hizib ripai tambah deui cak masyarakat woi sia dek kira eureuna ieu ngadoa loba-loba leuy balikan deui horenganan kubur teh poek Masya Allah wasiraju lahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis urang nanya ka malaikat isi tiis amat oh ieu teh sodakoh mana sodakoh naon kipas teh nu di masjid Masya Allah bu mun harita kula meureun sodakoh aset tiis jasa makana aya Haji Fendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikin batur mah sedekah kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan atuh panas bari ge loba di kamarna kipas ambal aya tah ieu tiis sedekah ka fakir miskin tiis sebab naon pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas Waalaikumsalam hukum sanan sia aduh kula encan dahari geus 2 poe sanunita tuh jadi bebloon kuku batur lapar sanunita tek galedeg cia cak nyanang aing ka dinya lain ditulungan sanunita lain deui tah isuk mah datang Waalaikumsalam enon mah cek Haji Pendi teh kula lapar di kamar dengekeun jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe teh buktina sia lapar takos gitu makanya digawe pan jelema kos gitu mah lain butuh ceramah butuh ge sangu nya indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan ieu potonganna tolol coba ge ka Haji Khoer Waalaikumsalam naon kula lapar ti kamari cukup teh saboboko sabaraha urang sia ieu teh saboboko tah tanya lauk-laukna tah jeung isuk tah duitna teh 1 juta tah sakjana mudah-mudahan Haji Hoer bisa kawin deui kadenge ku pamajikan salah doa sia tuh kan jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun Masya Allah karim
jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sanggup dibantuan kurang tiis hatena ka bantuan bakal rap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sodakoh bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis. Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya nih dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lamun lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak lu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tak waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu iya sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jahe masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus soleh amal-amal soleh bakalnya angan urang terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al-yakin lampu na adalah yakin urang mun carita yakin hese sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh di nu pinter ge eueuh yakin nu pinter teh kiai loba tapi keyakinan mah henteu di antarana teu yakin kana diatur ku Allah teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis teu yakin ka ayat eta ancul-anculan dengan dunia teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin di itu urusan Allah teh mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin nu pinter mah teu boga yakin aya nu pinter boga yakin boga ilmu tur boga yakin biasa aya lu bodoh teu boga yakin nya bodohnya teu yakin biasa tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu kiai ge teu husu bae salat teh teu husu ulama lamun cara sombong mengaji mending can curang husu sakungkang saumur hirup pasti sholat dan orang khusyuk. No. Sebab kan lain lirikan mata nu khusyuk kadele. Tingkah jelema nu sok khusyuk kan kadele. Ayat wah kabehan. Lain ai sorangan bae na. Ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda. Ayat tanda jelema nu sakusu jelema nu teu kusu teh ayat tandaan eta mah kajeun temen nu nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu khusu kadang-kadang nu bodoh khusu model mantak almarhum Abah pernah mapag hiji jelema dipapag ceuk urang teh tadi dipapag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya Bah eta sono amat ih salat teh khusu banyak sih eta husu kula pernah ngabuktikan pernah coba husu tante nyana sholatlah digigireunnya taraweh coba bener kadeuli lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener husu aya tah datang haji pen didatang teu dipapa ku aman dijauh kene ka mana pen geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus perlu naon sakina kayak lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah
ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang. Tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin. Sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk. Kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere. Bodoh jelema teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk. Kemudian dibere maca sholawat sabaraha kieu macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu. Bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun kunyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceurik asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceurik kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan aya cekana Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak siapa sok juga aku sorangan atuh deuk kumaha jeung teu kuntina atuh neuk sarena ge teu kudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae teu sakumaha naik kuda teu kumaha ngimpina atuh. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah popoek lu 5 cacaang nageh 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hijina jang gambaran renunganana urang ge bakal maot setelah maot ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngada wasi kobrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu kobrahu berarti kan anu caang jamual pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang deuk lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos kitu puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS ge henteu dikumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae biar tenang pikiran urang ieu urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mun isuk maot tah nu di pikiran teh kos kitu kecuali cek JPD lamun aju dibere duit atuh lain deui nah, geus bere duit banyak mah tuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus bere duit lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging begitu wauh ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese hayang wauh ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan mantap dideuleu ku mata hati heula ieu beusi ngahalangan ka Gusti Allah rempan ngeunah mangeunah ieu kadahara teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala malam ieu kabeh urang hadir caina bubuahanana naon gitu kuehna disadiakeun urang nu ngadaharna ganjarana jang almarhum urang zikirna baca Qur'ana ngaji tadi teh ngaji kalam-kalam sahabat ti dituna ti Kangjeng Nabi diseja ku urang ganjarana jang almarhumah Ibu Haja Arfa sakabehna kahadean keluarga urang nage ieu nyumbang doa
nu bisa dibikin ka anjeunna iwal ti urang ngadoakeun Allahumma gfir laha amin warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha ya Allah rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ya Allah hufratan min hufarin niran Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakumaha tadi hiji mudah-mudahan anjeunna mah sakumaha nu kurang didoakeun tadi keluarga mudah-mudahan dipasihan sabar jeung tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang anu menghadapi maut kabehan mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah sakitu bae ala kadar pihatur disimkuring kapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.